Naon sa to? Pusing ko aing tuh goblok di jangan rokok acan ya. Sama hirup teh tiba heula tong, gitu mau pusing jeung pusing we. Tapi cager mah awak mah. Ya, oke, cager aing duit doang yang mulas ya dah tanya Duit teh duit teh kenal sih sia teh ngan duit malulu Oh hirup teh. nya aing ngara duit orang jangan ngarokok, jangan naon gor ngara jelema hirup di alam dunya loba pangaputus. Oh gitu. Ayeuna mah kieu. Aing misalnya. Tuh kan di ditu aya tangga jauh tuh. Ikut anu aya plak kacangan. Tuar ku sia. Cauna bawa jual. Kawasa ake ku sia kan ke sia boga duit keur meuli rokok meureun. Emang ada cau saya tak? Pokoknya tuar we, tah jauh mah ke ku sia jual kan sake. Jangan meuli rokok duitnya. Jadi lu dekat kebun kami minta kacang ya? Oh, nah itu, nah tak kacangan sedang. Aing ditelepon RT deh ya, toh. Aing kan ajudan RT maksudnya aing. PT. Ayo siap. Dia orang ke jalan dari OTW dia ya. Aing tanya aing ngomong-ngomongnya. Oh iya. Aing dari rapat lah ya RT. Cau koe ketuar koe ngah. Ayo tuar we jual ka sake. Jual koe ngah saya ke jualnya. Ayo. Cau siapa? Bagus. Aing kuat ke eta tah nuar tangga cau. Daripada 3 bagi mulai balik nyawat bedog nuar cau mending ya lumayan lah yang beli rokok. Aduh, pusing aing bapelakan ya. Tangka cau mani unggurat unggal peting suana nyopetan kana wae. Pejegar puhun aing lega kene. Tangka cau masih kena nyopetan buahna. Ampun. Aing gar puhuran ya lah, gar puhun aing lega banget ya. Pusing aing gar puhuran aing mendingan suana sabere ngintip nu ngala cau aing suan ayeuna kapangan yo. Ledakan. Iya. Si Jago ditanya aing ngalah cau nu mana cau nanya. Oh, itu tuh tangga cau tuh. Itu bareng koeng dari keluar Dulang duling. Hirup tukang kebon pagaweana teh bagarpu. Oh iya tangga cau na ya, cek si Jagor cek deket tangga kacang. Berarti iya tersalah ya. Dituar koeng ayeuna geus ditah Jagor iya. Buset. Itu jelema bangunna kelak dogak kebon aing dek keluar tangka cau aing. Woi! Rek maling cau aing sia nya. Si jelema jadi udah gitu. Ya, beneran lewas. Pasti orang jadi lewas itu pada nyaho urang maling cau sugan. Bukan nyahoan, Bang cau ti paling. Aing tangari-tangari maling cau. Garbukan. Ayo, buru. Tadi ana sih cuma lompatan. Ini sugan man. Ini atuh wae anu sebenarnya sih. Lain ah. Mana poin maling cau sugan. Cau. Geus garbukan dah. Maling ah. Jadi ayo. Ayo, aing wali kasih ayeuna mah. Aing maling jauh kota yang nita aing.
Tak budak itu ribut aya naon sih itu parebutkeun tadi gulat di sawah itu. Woi, Itu gimana tuh? Nah geuning sia toh. lah eta aing dituduh maling cau. Da ieu nu boga tangga cau nama. Gua teh tangga cau sia, Gor. Lah aing boro-boro kebon tangka jauh aing kebon gitu gablok. Het teu berbat sih, Bagor. Pokokna mah aing teh nyona naon we. Gareng. Tahu aing ganti bayar aingnya. Minta diganti pokokna mah aing tahu aingnya. Saya nu tanggung jawabna ieu. Ah, Reng. Pokona tah aing dibagi tanggung si Cekor, tah urus sia. Ah, Cek kumaha Gor? Gerakan aing nih. Lain kieu teh. Aing kan urang emang tadi main hulang-hulang wae di situ teh. Kurang ditanya. Aing teh buka rokok-rokok aja, urang nudukeun, urang amun sia yang tibang aing beli rokok mah tuh aya tangga jauh di ditu di belak kacang. Tuh are juga ku sia, urang mer jalan sebenarnya mah. Emang masalah wae. Oh, pokona mah itu jangan naon. Urusan ka desa masalah jauh, pokona jauh aing ganti tah 10 kali lipat pokona mah. Ile kalau aing meni kos kieu tah. Ayo lanjut. Enak orang ka desa wae. Ayo ge. Udah di desa ya. Hoi, itu ngomong si Mangu baru udakeun. Oh, Bisa modar budak kita. baru udah kita. Udah kita. Wah. Udah. Set dia mau pondok lewe. Kada. Yo. Tahu. Bukti tahu tah. Tahu. Urusan Gua ini urus kereta. Ini keseluruhan saudara tangga wae. Mana ya? Waalaikumsalam. kan Ustaz ya. iya Pak Rt. Iya. Jadi ya urusan rumah ya. Iya pendek di pokoknya mah orang mah itu mah jauh yang digantian di orang nah enak orang manggus ajudan pecat peta tiba ngadukan warga RT itu orang kan yang si untuk jadi mah babatur tapi kan yang babatur ini kira-kira jauh orang dicopet mah Nah, orang kieu teh jadi seru jadi adu domba kan urang. Nyaina mah kieu teh eta ajudan pecat, ayeuna gede kudu taranjangan. Kumaha teh? Boleh. Ini pesabat saya masyarakat di dia ajudan orang mulai kena dipecat secara tidak hormat. Anu aya bukan kabeh. Berarti orang bisa gawe di desa mulai ke ayeuna. Manik sirakan orang. Dari orang hampura gitu tadi nama heureuy. Nanti orang ke orang ayeuna di pacat di desa orang digawe naon deui wae, urang di ka Bandung deui wae. Ya pokona geus ayeuna mah geus tuluy batingcong. Pecat taranjangan geus. Itu Gimana aja Pak? Berarti ya orang seragam di kantor, orang di antar di pulang. Aduh. Aing di bangka gara heuri kieu kayak lagi terpegawaian aing. Nah, aing pulang kon. Oh, bukan. Kalau jalan mah tuh ulah. Ayo bukan warga. Mesti dengan ampun dipanggil gara heuri aing.
kayak lagi tanpa gawean dia aing gawe nonde lo aing kudu ngarampung dewe aing jadi preman dewe. Awas ya. Sektor dewe. Buka. Aing geus ngahampura minta maaf eta teh kitu teh. Kumaha tuh ieu euy Pak Ustad? Ieu euy tulungan lah ieu kumaha ieu euy? Ya sebenarnya masih ada juga sepuh dengan masyarakat Mese, Pak Jegor. Jadi masih mending Pak Jegor iya untuk dibuka di kasar atau penjara. Enak mah, wain awe tanggung jawabnya. Saya makan emang arah Pak Jegor pun tadi kan gede-gede jadi kecil banyak tanah. No satu aing kolor mah ulah we jago aing mah aing era aing juga saya kan pegawai desa mah juga kan aman saya gitu mah Oke, terima kasih. mau itu mau ngomong euy aing geus aing mulai nama ini jadi copet beneran deui aing mah daripada aing mau pegawaian deui aing awak pun copetan sih kok hiji-hiji sih bilang euy